disindiran bae si manuk piit. Atuh aja manuk piit mah moal wani ngendog moal wani anakan. Lamun can boga imah can boga sayang. Urang anak geus 4 sae mah keneh jeung mitoh kapan? Karasa kukula 3 tahun kula jadi pilot nyempil di nu kolot. Dahar ge jeung pamajikan sapiring berdua bae lain romantis emang teu gebleg kejo. Ieu malintuh ge ayeuna peja bajuna bae leutik teuing moron. Lah sarua bae santri mangalaman balangsak. Ngalaman. Hanya rumah tangga boro-boro aing ngonang ka balingping wana salam, tatangga hajat ge aing nawarkeun diri hayang pake MC. Teu dipake, setan doang. Mana keur butuh. Banding setir kula jadi tukang jampe. Aya saya mah teu Bekasi, anak negeringan menta cai, di Inuman menang 3 poe aya kabar paeh di anakna. Katakan ayeuna mah lah geus teu pati dipaelu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساkirin walhamdulillahi rabbil. Tukang son mana aya tukang son mang dirobahkeun emet be treble efek paehan kabeh treble efek eho paehan middle beka jiga toa ka kuping ka ditu jelas atos tong diome-omenya kasep. Kajenting mamang nu gaduh napan kula pemaena pangresa anu mulia, para kiai, para kesepuhan, mama haji anu tadi tos narik tahlil, sadaya alim ulama nu hadir dina ieu mahfalah mulia hapunten teu disebutan nami hiji-hiji. Insyaallah sadayana diaku sebagai sepuh sekaligus guru pribados.
Mudah-mudahan sadayana dipaparinan panjang umur bari sehatan. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, RT, RW jeung reng-renganana. Segenap para panitia penyelenggara berikut masyarakat ieu kampung anu geus pohara. Hempak merbaya teu diamparan geh diuk hanteng bae. Mudah-mudahan kaikhlasanana sing jadi cukang lantaran urang kabeh dihampura dosa. Babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Di dunia teh ieu urang pasti hayang panggih jeung nu bager. Salaki urang gede adat be lieur tak kana hulu kana. Dilanjutkeun teu kawawa nek menta pisah anak loba. Pan kaya eta salaki nu teu kaop. Gara-gara sayur asin teuing be hiber kana tarang pamajikan. Padahal Kangjeng Nabi ge baheula rumah tangga jateu kitu-kitu teuing. Kalah hampura bah, ieu cacahan kan bikang lolobana bikang ieu. Ieu bikang lamun langsung make dalil atuh moal nyambung. Ja beungeut-beungeut seblak. Ieu urang teh pan hayang neangan nu bager, bener teu? Sedangkeun jalma bager mah kajen teuing geus paeh puluhan tahun. Dikenang bae tak ku jelema. Tapi jalma hirup keneh gede adat, galak, loba nu ngadoakeun paeh. Eta mah kitu-kitu teuing mah boga salaki alahbatan mau nyook kamarang. Di lembur kula mah aya eta jalma gara-gara pamajikan hitut. Eta kuat pipisahan. Tepira hitut. Ai Kangjeng Nabi kos kumaha? Lamun Kangjeng Nabi lain jalma bager, lamun Kangjeng Nabi lain jalma hade, moal ge urang ngarayakeun kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi geus hampir 1500 tahun pupus, tapi urang ge anu di dieu kabeh mengenang kana kahadean Kangjeng Rasulullah Muhammad. Sok mangga bang. Di pasian eta dilebarkeun bae nya, lain salah mobil ya salah kami ka ieu. Atuh mobil mah dina jalana. Nu salah urang hadir di tengah jalan. Kecuali urang aya muludan di jero musola, mobil ka jero kara kepung dia. Sok eta keulanya. Teruskeun ngajina. Teruskeun. Bageurna Kangjeng Nabi mah beda jeung bageurna urang. Ai urang mah daek bager eta pedah kanu bager deui. Ai Kangjeng Nabi mah kanu jahat, kanu goreng adat, kanu teu endah. Kangjeng Nabi mah hade bae. Ieu nu ngabedakeun urang jeung Kangjeng Nabi teh. Tapi hampura kasadayana nya tiba heula urang sasalawatan sholli ala Muhammad mad be tiba heula nya. Pernah pendak jeung jalmina. Boga fotona. Coba ngadownload. Pas nu kaluar lain foto Nabi Muhammad kalah foto Kak Ahmad. Kula rek mere wiridan. Ieu kula hayang nanya ke heula, memeh janjang carita, urang ngeureuyeuh bae bunya. Eta matana ulah kada beuteung bae tapina. Tadi ge kula eta pas lewat, kitu bae curugna murukana aing tengah jeding meureun. Kula ge sadar awak eueuh cangkengan. Cicing ulah bae cicing. Jadi hampura kasadayana aing ngaji muludan mah mere pengertian jeung pemahaman ka masyarakat supaya tambah pengetahuan jeung cinta ka Nabi mu. Lantaran lamun hayang salamet dunia salamet akhirat, cinta ka Allah, cinta ka Nabi Muhammad kudu leuwih tina cinta kanu sejen. Matakan abi mapa. Cenah ieu nu ngayakeun mudan musola belah dieu doang nya. Encan jeung nu belah ditu, tapi jelema ngaleuyah ieu kaberkatan kabeh. Lieur kula mah ieu nempon ieu. Pohara urang dieu sedekahna. Pan aya jelema eta, cacahan muludan mah pahala pangheuleuna, lebah be muludan berkat mencit kotok nu muyung.
Geus pokona mah urang dia mah geus ahli surga bae lah. Amin ya robbal. Kula rek nanya, hayang bisa jarah ka Rasulullah. Hayang bisa jarah ka Nabi Muhammad. Sedangkan pan kuburan Nabi Muhammad mah lain dipanimbang. Lojor di Mekah, di Madinah. Di Mekah ke Madinah ge 400 kilo, lamun naik mobil 8 jam. Ti dia ke Mekah pesawat 8 jam. Di Mekah ke Madinah lamun ku pesawat ngan ukur sajam. Lojor. Boro-boro ke Mekah Madinah. Kapan naik lagi ilu balanja jeung salaki leungit teu bisa balik. Kupingkeun. Hayang jarah ka Nabi Muhammad. Hayang bisa jarah ka Rasulullah. Kula pernah diijazahan kasepuhan. Kula tiap ceramah lamun keeling sok dibejakeun. Sugan be aya epekan kanu sejen, bener teu? Sebab jalma nu mahabbah ka Nabi Muhammad mah teu bisa nempo beungeut. Teu setiap nu dandan kieu kenceng cintana ka Nabi Muhammad, henteu, malah aya nu cuek bae. Kadang-kadang eleh ku jalma bodoh mah eta marhaba ya Nabi salam, aya nu mewek. Kadang-kadang doang kami mah cuek. Kadang-kadang silih abelan puntung rokok. Kula boga babaturan polisi moal dibejakeun. Beungeutna serem, doang kuburan anyar lah. Bu gondrong tatoan, tukang newakan pamalingan. Tapi lamun aya ngadenge ya Nabi salam alaika mewek. Berarti Allah mere jalan salamet rupa-rupa ke dalam mah. Anu ibadah Nabi biasa bae, tapi kerinduan ka Nabi Muhammad da pohara. Sedangkan lamun jalma bisa neteskeun air mata ku sebab rindu ka Nabi Muhammad, cimatana bakal ngahalangan maena tina neraka. Amin ya robbal. Mudah-mudahan orang diberi kerinduan ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jarah ka Nabi Muhammad carana aya 2. Lamun jalmana gaduh artos, jarahna jarah jasadi. Hartina awakna jarah ka Madinah. Berarti eta mah boga duit, umroh atawa ngalah haji. Kumaha ieu mah teu gableg duit. Anak geus 2, saimah keneh jeung mitoha. Geus disindiran bae si manuk piit. Atuh aja manuk piit mah moal wani ngendog, moal wani anakan. Lamun can boga imah, can boga sayang. Urang anak geus 4, saimah keneh jeung mitoha pan. Karasa kukula 3 tahun kula jadi pilot, nyempil di nu kolot. Dahar jeung pamajikan, sapiring berdua bae, lain romantis, emang teu gebleg kejo. Ieu mah lintuh ge ayeuna, peja bajuna bae leutik teuing moron. Lah, sarua bae santri mangalaman balangsak. Ngalaman balangsak, ngalaman. Hanya rumah tangga, boro-boro aing ngonang ka balingping wana salam, tatangga hajat ge, aing nawarkeun diri hayang pake MC. Teu dipake, setan doang. Mana kerbutuh. Banding setir kula jadi tukang jampe. Aya saya mah teu Bekasi, anak negeringan menta cai, di Inuman menang 3 poe aya kabar paeh di anakna. Katakan ayeuna mah lah geus teu pati dipaelu. Kumaha lamun jalma teu gaduh artos? Hayang jarah ka Rasulullah. Kita semua punya hak yang sama, punya cinta yang sama, punya kerinduan yang sama ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Ulah ngomong cinta tah henteu, jalamun teu cinta mah moal ngawujud ieu kikieuan. Naon ieu duit leutik ieu. Eta sakeresek kitu eta moal kurang ti 20.000. Benar? Komo panitia mah nu ngupahan eueuh nya capek nu maido loba. Kiai can datang geus nganyeng-nyeng bae teleponan di kamari keneh. Ka haji datang atuh nya datang nya butuh. Haji eta panitia lamun kiai ceramah teh nyeguk beak ku ibu-ibu. Allah menang olah jauh-jauh kiai na teh nyeguk cenah. Manggil ti kukur maron. Katakan serba salah. Aing mah kaharti syukur teu kaharti sabodo teu wauh aing mah tadi nage. Eta cenah dibere, ditarima teu dibere mah ngenong aing mah. Ulah ngomong ke masyarakat cinta tante ka Nabi. Tembok kupolo. Bolor cenah. Asal hirup bae mah nya. Lamun lain cinta ka Nabi moal ngawujud kos kieu.
Ieu lain duit leutik budak ieu. Bari diuk nage ieu mah ieu dina aspal bener teu. Lamun tengah poe mah ngagolak liang tai ieu. Hayang nyaho ieu ngawujud ku saha? Ku jalma laletik. Lamun eueuh nu leutik moal gede ya cara. Ulah sok nyepelekeun ka nu leutik. Eueuh bejana cilok dirojok make gantar. Jara rengkel. Nu galede mah beres, bubar, nu laletik mah ieu sasapu. Bener tah? Makana hampura aing mesin keneh ka nu leutik. Jaeng ge ngajuru henteu langsung sagede kieu. Dan mun aing sagede kieu tuh mah aing longsor. Pertanyaanana. Gas, kepingin ulah wae bae. Tuh, hadir mah tuh, cara Bapak MC. Ngeluk bae kueh beak. Tadi ya kula nanya, MC sakit walbatan MC pendopo teh ada di Pemdanya. Bu. Kumaha lamun teu gaduh artos? Pugu rokok ge bonte. Tapi abdi hayang jarah ka Nabi Muhammad keukeuh. Ieu masal ilu ka Pandeglang. Ieu wana salam Pandeglang talebak. Asal ilu karangkas nganterkeun nu munggah haji. Ilu na mobil. Nu munggah haji nama di Pemda, mobil mah kabagian di belah warung gunung. Ja macet. Ieu kami hayang cenah ieu, jarah ka Nabi Muhammad, tapi teu kebaga duit. Cekap jarah ruhi. Naon ziarah ruhi? Ruhna anu jarah ka Madinah. Jalan mana di bae di wana salam. Carana kumaha ka haji? Dengekeun. Kula ge diijazahan, lain menang arang, lain menang download, lain tina TikTok. Padahal mah loba jalma wiridan sandi tina TikTok, aju edan bepan. Tuh, beungeut aing ge beda tuh, ha? Pira ku beungeut aing kos kitu. Atuh tambah huntuna beres. Dulu palsu, aing palsu burung. Ieu sasi jalma ieu sasi. Iya gara-gara ngajuru teu diadadan komat doang kieu ye. Wah aing asli disebut palsu koplok. Atuh dalah beungeutna menang tina naon coba eta. Jalain kitu beungeut aing mah kieu. Jara rengkel. Geus saminggu aing nyap-nyap bae ieu. Dasar usum tiris pamajikan men bedul doang. Sekarang dak bisa nyabok jelema aing ya. Dekeun dusun. Doang nu edan bae ngomong sorangannya. Hampura bunya. Ieu obat na karak beak ieu. Dulu reaksi dulu. Hampura mah nya asal hirup mah. Jarah ruhi teh kos kumaha? Kieu, punten. Urang manta salat nu 5 waktunya. Beres wiridan, kabeh ge boga wiridan beurnya. Tah, memeh hudang, imah salatna di imah atawa di mushola atawa di masjid. Gurat sejadah atawa tehel atawa karpet hareupeun awak urang. Make cungcung curug katuhu, tikeun jaga katuhu. Set digurat mah isarah bae. Ngeun diniatan dina hate, sejak abdi nyieun pembatas antara abdi jeung makam Nabi Muhammad. Ada nge? Sejak abdi nyieun pembatas antara abdi jeung makam Nabi Muhammad. Tidinya hadarat ka Nabi Muhammad. Punten kasepuhannya, jadi berkaitan dengan maulid. Sugan bae aya ilmu nu kabawa, ulah susurian teu pararuh. Jahambur kejo. Matakan muludan eta jeung nyajahkeun Nabi Muhammad anu berkaitan jeung Nabi Muhammad. Ieu ngalawak bae teu puguh judul. Ulah doraka. Kadanya doakeun abdinya rumah tangga geus 22 tahun ya, can gaduh putra bahaya. Karak pamajikan doang anakan 5. Kemana ngajuruna jalan dia? Pokoknya iya gak ini nyebut ceng-celengan. Ngajuru. Ya, kupingkan. Tidinya hadorot ka Nabi Muhammad ila hadrati Nabi Muhammad alfa. Baca sampai waladolin apal meren. Tidinya hadorot ka indung bapa ila hadrati walidayya, artina indung bapa abdi. Kami mah cenah teu bisa make bahasa Arab mah. Make bahasa wana salam bae. Ila hadrati bapa aing jeung ma aing. Al-Fatihah. Boh, cik malaikat kereng sia horeng.
baca Fatihah sampai walad. Tidinya maca solawat 11 balik. Solawat nu mana? Nu ibu hafal bae. Nek sallallahu ala Muhammad nek Allahumma sholli ala Muhammad mangga. Nek solawat naria hop macana ulah loba-loba 11 balik. Ngen syarat, awas ya syarat ya. Matan tapa syartu intapal masrut. Syarat dimulai urang hadorot sampai ka maca solawat 11. Hadirkeun hate. Hartina bayangkeun bahwa urang keur ngahareupan makam Nabi mu. Pahamnya? Sok, samangsulan deui. Gurat sajadah atawa karpet atawa tehel hareupeun urang make curug katuhu ngaguratna ti kenca ka katuhu bari diniatan seda abdi nyieun pembatas antara abdi jeung makam Nabi Muhammad hadorot ka Nabi Muhammad sakali Fatihah sakali hadorot ka indung bapa sakali Fatihah sakali solawat 11 bari dimulai hadorot sampai kaberes maca solawat 11 bayangkeun urang keur ngahareupan makam Kangjeng Nabi Muhammad sok ajaztukum wa ajaztukuna dijazahkeun ku abdi kama ajazani syaikhi mangga Bu sing hade hirupnya amal nu bener sebab di kuburanna poek sanajan boga minantu PLN sebab can pernah aya program pemerintah PLN masuk kuburan can pernah aing sok karunya tak ka PLN teu dosa teu salah teu angin hujan Piala Dunia keur ditonton resep-resep poek lampu biak eta digoblok-goblok padahal batur teu henteu ngagunting kabel teu naon oh asal hirup bae kanya lanjut engke efekna kumaha atuh teu kumaha geus bae tapi 5 waktu ngen lamun dina poe harita jam harita menit harita detik harita aya wali Allah zarah di kuburan asli Nabi Muhammad di Madinah sedangkan wali mamatana tembus pandang engke kuali mah katempo RT nampuyak behareupeun kuburan Nabi horeng jalama mah keur di dieu matakan baheula sok anehnya kiai-kiai sepuh baheula ongko mah teu ka Mekah teu ngalah haji ai balik anu ngaralah haji aya beja cenah abah anu panggih cenah di Arafah aya kikitu anak kolot baheula mah sebab kolot baheula mah tilok loba omong amalna hade teu beda nu ayeuna karak puasa karak 3 poe bae ge geus sohor kudu kanyahoan bae ku batur karak tahajud nonggeng sakali bae ge kudu kanyahoan bae sa alam dunya urang mah katakan tak kitu guru kula ngomong kieu sep baheula keur abdi tacan ngalah haji abdi tacan umroh pan abdi mah sepuh putrana seueur Bu 16 ibu eta boga anak 16 sok pasian jalan tuh korima balik beja geus cair asal hirup bae ka tepira 15 menit karena gerek nanjak sodaqaullah jara rengkel pan batur ge lain menang download menang guguru menang belajar atuh mah ge sarua aya daek kokoang kitu mah sarua bae mah ge jaku lagi penceramah kieu lain menang ngahotspot kadang-kadang turun ceramah sendal leungit sabeula nasib kadang-kadang eta hate bagusan baheula kerja di santri baheula mah keur masantren ilu nyolatan turun sendal leungit atuh ja ikhlas bae ja sendal babaturan ya kupingkeun guru abdi waktos ngaijazahan nyarios kieu sep pan sia 16 bersaudara karena sepuh abdi boga anakna 16 abdi anak nomor 5 hidungnya teu kabayang bungsu dedekna ngeun sepuh abdi mah galak pangarsa jangaranna ge duit teu boga beunghar henteu ayeuna aya anak ngebuadeuh kabayang teu anak 16 batana 32 kicep
ngen galak sepuh abdi mah lamun anak teu salat 2 poe misal ulin teu salat beak kula ge pernah teu salat 2 poe ja Badung ieu baheulana meureun atuh kabeh ge langsung ejreg alah kabeh ge berproses matakan nu geus daek ibadah sok gegedeun orang soleh itu pasti musa punya masa lalu yang kelam ya orang jahat juga pasti punya masa depan mbak. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Justru kita diciptakan untuk saling menyempurnakan. Ada aku, kamu, makanya jadi kita. Ya iyalah, matakan lamun jalma nu soleh, doakeun jalma anu masih kene salah supaya dibere hidayah. Hidayah. Jalma mah panteu meunang nyaho. Anu tadina kalem doang tai palid. Nek paehna teu endah, bener teu? Anu tadina jalmana tukang bobok, tukang tarok, tukang buka talian rok. Geus maot naik maot nah husnul khotimah anu kitu matakan sungut ulah sok goreng sangka ka batur bisi batur boga kalakuan ibadah nu teu kanyawan ku beungeut urang bener jalma mah teu bisa diponten dina beungeut teu bisa kadang-kadang aya nu bageur somea muhun nanya bae kana hutangna lelet tilok mayar aya teu boga duit mah ceuri ka warung tatangga ngahutang boga bae duit lain mayar hutang balanja ge pindah ka alpa aya wow sepertinya banyak yang tersinggung. Iya, aya nu sungut sawap gaplok, tapi hatena Hello Kitty aya. Ya, sungut kula ieu, ngaranna ge jalma teu sakola ieu. Sungut teu ngiblat. Matakan hampura ieu kakabehan. Sing husnudzon, lamun kajen teuing urang Badung, salat bolong-bolong, maksiat beuki keneh. Tapi ketika aya acara Maulid, urang daek berjibaku mantuan, ngahadiran, ikut mendukung. Tekadkan berarti Allah rek nyalametkeun awak urang dengekeun pan ieu hayang sakieu ge ti mana ieu lembur ieu berarti orang-orang pilihan nu datang ka dieu paham sing husnudzon ka Gusti jah Asep ge disebut kiai di panggung doang di imah mah hargaan atuh di dieu Al Mukarram di imah mah titah neangan galon banyak. Nu boga imah dingkeun di jero, saya mah di luar. Beuh, tamang level genep tareh game. Lanjut. Eta saking galakna bah sepuh abdi mah. Lamun kanyahoan teu ngaji teu salat, ditalian suku, ditalian kana erang-erang. Suku di luhur hulu dihandap, teu peda merek diranjap. Pan urang tulung-tulung ka ibu, horeng sarwana. Si ibu hampura, anak mama 16, pae hiji bae moal kelengitan. Matakan anak mah ulah sok diogo, bisi polongo. Nya polongo. Tah meuli sampo datang sabun colek. Diajak cacahan teu nyambung, bae. Polongo teh polongo. Mun di kami mah polongo teh kieu, hitut dibekep diamuan ku sorangan. Jalma gawe. Belekok samidi na tangarana di aing mah. Bahasana kieu saur guru, Sep. Sanajan sia 16 bersaudara, kajen teuing sia anak bungsu, lamun sia sok dawam jarah ruhi kos tadi. Deleukeun ku sia, engke sia ka Mekah ka Madinahna nasibna pangheulana ke sia dibanding jeung nu genep jeung nu 15. Kitu bahasana. Jawab abdi harita kieu, lah bah, duit di London, duit di Hong Kong karena ngamustahilkeun. Urang rokok bae ge ngalinting rekening listrik. Hi, teu nya. Atuh ngaran santri lah, insyaallah ieu. Geus kanyahoan santri mah. Komo urang di lembur jadi ustaz setengah badan. Tenggerkeuna tina berkat. Lamun berkata teu meunang baskom eta setengah badan. Insyaallah nya. Sekalaman. Makana kula mah enak malah sok sederhana bae, ayahakan eueuh puasa paeh kuburkeun. Tadi gaya saya mah di Bekasi, Pak Haji kumaha ieu toko supaya rame? Belum. Ulah hese-hese hirup ya. Bahasana kitu, Sep. Deleukeun sia, sanajan sia anak bungsu dari 16 bersaudara, engke sia dibere masih ka Mekah ka Madinahna pangheulaan. Harita mah duit di London.
Hatina mah di Hongkong, hatina mah mustahil. Tapi kahadusan biniam. Kula di antara 16 bersaudara, pangpayuna ka Mekah ka Madinah, baik umroh ataupun ngalah haji. Iya ge berlaku bikin masyarakat nu hadir ya. Dek aja. Cenah aing banyak ku koreh-koreh cok. Aya pangguleun menang duit pangguleun nganggur, teu bisa kitu. Karena urusan nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ngalah haji, nu umroh, nu jarah ka Baitullah, jarah ka Rasulullah, Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Paham? Hai sok dijazahan ku abdi. Balikan deui nya, beres salat gurat tehel hareupeun sejadah, diniatan seja abdi nyieun pembatas antara abdi jeung makam Nabi Muhammad. Beres hadarat ka Nabi Muhammad Fatihah sakali, hadarat ka indung bapa Fatihah sakali, sholawat 11 sholawat nu urang hafal. Ngen bayangkeun urang teh keur ngahareupan makam Nabi Muhammad. Sok, mudah-mudahan di antara ieu, mudah-mudahan ge kabeh sing aya nu bisa jarah ka Madinah. Sing tiasa jarah ka Baitullah. Bu, kelar namanya. Lamun ngadenge, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala baik. Geus kabayang eta Mekah Madinah. Allahu Akbar. Tapi sing hade, lamun ku Allah kayak diberi nasib, ulah aya sombongnya. Ulah gede hulu bisa tasup helm. Nu gagah ulah sombong, nu pinter ulah sombong, nu geulis ulah sombong, komo nu goreng mah ulah ngomong. Eta ulah sombong. Pan aya kieu mah hampura. Ieu mah cerita nyata. Abdi boga babaturan. Tilok salat, tilok ngaji, Jumaah ge tara. Imahna mah deukeut ka masjid. KTP doang Islam seumur hidup. Geus kitu menang gusuran tol. Haji mah daftar umroh, eta kabeh geus ngaledek bae. Ulah sok ditahan salat bae ka aing. Buktina mah nu dipanggil ku Allah mah aing cenah nu tilak salat. Edan. Aisyah rek ka mana? Rek umroh. Nah hate teh dak sing ada ragagna kapal cik aing. Soalnya imah deukeut masjid ge tilak Jumaah si goblok mah. Geus bejeng ya. Ji, sia minggu hareup nek aya jadwal batalkeun, antarkeun aing ka bandara. Oke, cik aing. Atuh CSI ya. Atuh babaturan mah jeung nu gebleg atuh babaturan bae. Ibu ama urang bisa ngadawah anu kitu bener teh. Walah. Kadang-kadang bela mah eleh kuno bangsat, eleh kuno baragajul bela mah. Kadang-kadang jalan manu eta mah sok hitung-hitung. Nu kitu mah tilok hitung-hitung bae kitu mah. Alah. Atuh teu salat mah teu salat bae ngeun urang wajib ngelingan, ngeun ulah nganggap urang leuwih mulia daripada manehna. Da buktina mah nu tilak salat ge manfaatan. Mana manfaat nu tilak salat? Lamun di dieu nu pae, sahan sok ngagali kuburan, bari hujanan, leutak ka hulu-hulu, jagrup nu tilak salat, kiai mah jeung santri babagi amplop di musala. Ye. Naon? Terus datang kana waktuna, kula rek ilu kana beus jeung manehna, ditunjuk, turun dia mah teh ilu umroh. Bagoy. Hate ulah ilu jeung rombongan tim umroh, na mobil sorangan bae. Eta bari ngolol na jandela ngahina aing, labbaik Allahumma. Cik aing deuleu, nu edan cik aing deuleu. Geus be nya. Diantar ka mana? Les be geus. Menang 3 poe kula nambal ban, deukeut imahna. Keur kieu memang ku anak cik aing nu umroh 2 poe geus balik. Horeng mah katipu bedul. Cik aing labbaik Allah. Mabur isineun. Matakan ulah-ulah pakaya, ibadah ge ulah sok dipake sombong. Kadenge. Guys, cicing. Cicing. Semoga ilmu hijinya. Kangjeng Nabi bageurna kumaha tah? Pan bahasana ge meneladani akhlak Rasulullah. Nek kumaha meneladani nurutan, akhlakna kitu dibejakeun. Daekeun mah gede. Pan eta urang di lembur masuk lebak nyeri teh nya. Komo hidup susah. Eta lamun urang hirup balangsak, eta kajenting lebaran eta, nu balangsak masuk di dapur bae. Bagian ngagoreng uli, bagian ngumbahan eta, dulur nu balangsak. Anu teu balangsak mah diharareup tinggal ngakan. Ingat aing enggak aneh ye. Ya aing mah ngomong apa adanya. Ingat bae ka uminya sing dicangkeun di kuburna. Oh, ibu mah geus maot, si bapak aing mah kawin deui. Kitu ge lalaki payu mah.
Ibu maot eta bapak abdi umur 72 tahun. Geringan bae sampai ka 100 ibu. Barang dikawinkeun linghas bedul jeung aing. Berarti lamun aya aki-aki gering ulah sok dibawa ka klinik, bawana ka KUA gitu. Eta bener, emak kula ngomong kieu, baheula teh nya, "Ceng, aceng masing sugih sing beunghar, pugu balangsak mah lebaran ge wayah kukumpulan jeung dulur di dapur bae nu balangsak mah." Purah ngumahan, purah nyeun petis. Eta kan di lembur mah kan nyeri teh aya bae nya. Pan ngarege hirup, ibarat kapal yang berlayar. Hirup mah pasti aya gogodan, doang ieu. Cenah aing mah kawin jeung sia balangsak. Buah mah aing lamun kawin jeung nu anyar mah henteu. Jurig ta eta, jurig. Supaya pipisahan setan dasim ngaranna ge. He, najen rumah tangga jeung sasaha ge eta, ai ujian sia mah datang bae ka sia. Jak kami ge laki, embung yang sarakeun bikang. Kami juga laki-laki punya mata punya hati, Bos. Iyalah. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Iyalah. Eta ke, ieu hampura ye, ieu urang cacahana saeutik bae nya. Eta pan di lembur kadang-kadang sok lebakan nyeri kan. Saullah cenah aing dulur hajat, 3 bulan keneh mantuan nulisan surat ondang. Karuhan ngejo mah. Beres hajat, boro-boro doang deng-dengon. Dibere bea sadeka duit 1 juta, malah aing dipitnah, cenah nyokotan oreng. Up. Ulah sok dicacahkeun ka nyeri mah, ngajeroan. Ada luka yang tak berdarah, kawan. Haju lamun urang dinya nyeri ku batur, balas deui. Dengekeun. Enggak aya ayat wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mitsluha. Tampiling katuh, tampiling deui nu katuh. Tampiling pepe, tampiling deui pepe. Tapi pan akhlak Rasul mah lain kitu nyacahkeunna. Ada yang lebih baik gitu maksudna. Diperbolehkan karena hakmu sudah dizalim. Boleh kamu membalas, tapi dengan yang setimpal. Ngeun aya nu lebih baik. Kumaha nu lebih baik? Akhlak Rasul. Ahsin ilaman asa ilaika. Kajen teuing batur ngan nyeri, urang mah hade bae. Tuh pan. Karake di bejaan marah cenah. Iya lamun ngajuru kurang saasur kieu ye. Karak cantuus ciduh aing ge. Marah cenah ieu. Uyuhan salakina boga daging. Hampura mah nya, sing panjang umur namanya. Ke batur mah geus paraya tinggal emak be. Contohan Kiai, ya, iya. Fungsi muludan eta nyaritakeun kahadean Nabi Muhammad sehingga timbul rasa. Pan ayanya grup Wahabi. Woi! Para sahabat ge cenah tilok memperingati Maulid. Goblok. Sahabat mah teu ngayakeun muludan ge, unggal poe nu dicacahkeunna Nabi Muhammad bae. Kenanganna tentang Nabi Muhammad bae. Ai urang wana salam, urang dieu. Mun teu ngayakeun muludan, teu manggil kiai, nu nyacahkeun akhlak Nabi, nyaho di mana? Jara rengkel. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, bukti bahwa Nabi pernah dinya nyeri, tapi henteu ngabales ku kanyeri. Budak anak saya tak lepas. Senang jadi budak leutik mah nya. Kiai ceramah mana lulumpatan. Mana mah lulumpatan cekek wae. Budak leutik ya, kagok ceng belum tuh saung teh. Terus doakan urang sing papada sehat kabehnya. Mudah-mudahan kayak urang kieu deui di surganya. Ya, dengekeun ibu. Kupingkeun. Wa ramawhu bil hijarati hatta khutibat bid dima'i na'la. Nyungkun tanahan mak. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا. Nuwuhun tuan mah iyo.
Fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha zawil asabiyah. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Jadi ieu ngaranna tasliyah. Pajan teh mah kami bae nu dinyeri ku dulur. Horeng Kangjeng Nabi ge nupang mulyana, nupang solehna, horeng pernah dinyeri. Berarti aya baturannya. Matakan ai gering sok di imah bae, engke asa panggeuringna. Tuh, ka rumah sakit malingping. Horeng anu leuwih parah daripada urang. Sehingga urang keur dibere penyakit ge syukur bae. Allah mah bager he. Ulah-ulah dina nikmat, dina laknat ge dina penyakit, neundeun nikmat. Mana? Urang dibere budug. Eta begitu atul kakesangan digaro, kuat perem-perem pelem. Ih, bagoy. Nyah, Masya Allah. Pokoknya mah berkah muludan, sing husnudon ke Allah. Ingat ya, jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi membanding-bandingkan suami kita dengan suami yang lain. Karena kita hidup di bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Kadenge, pokoknya mah simpel bae. Ayahakan, puasa, paeh kuburkeun gitu bae. Atuh nek nanaeunan hirup. Ulah sok ngukur kana nikmat batur, ja beda rezekina. Kajan teuing saindung sabapa, nasibna beda. Ya, leungeun sapepeuteyan, pan anu jadi jempol, menjadi curug. Cuma lamun jempol kabeh kumarek ngorowot. Ulah sok nanaeun aing mah asa pangsialna. Asa pangsialna teh urang kan kadang-kadang tungtuna ge ngarasula ka pangeran. Jangan mengeluh, tidak akan memperbaiki keadaan. Justru memeluh hanya akan membuat hati kamu semakin tertekan. Jangan polongo ya. Syukurilah apa adanya. Saya datang beli daging, ngalah tutut. Sarua protein nama. Batur mah cacing daging bae, aing mah jeung japuh bae. Sarua denokan urang. Batur daging, urang japuh. Keluar nama koneng. Kecuali nggak akan genyer. Asup hejo keluar hejo. Judul lagi mereka kembali. Sok aya pada ngomong kieu, ka tiba heula cenah japuh bae tereh kolot kana beungeut. Ira aja dahar jeung daging kebo. Kebona ge diangon ku Bapak sia. Ulah sok neangan nu eueuh da cangkeulnya. Geus nu aya bae, nikmat. Matakan kieu punten. Aya ulama nyarios kieu, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakulal aklata fayahmadaha 'alaiha wa yashraba syarbata fayahmadaha 'alaiha. Hayang jadi wali mah simpel cik ulama. Teu kudu tahajud 1000 rakaat bagoy. Moal kaburu sajalana mah. Puasa cenah 1000 tahun, kaburu paeh manten. Hayang jadi wali mah simpel. Mun ngaemam naon bae, syukuran. Misal geleg-geleg makan bakwan. Nuhun Gusti, katampi Gusti, alhamdulillah raos. Kok deui misalkan buras. Nuhun Gusti, katampi Gusti. Ngakan buras bae kuat 3 jam jaku. Nuhun. Katampi. Kayak surudut kopinya, bari kopi dedek ge urut keur peuting. Masya Allah. Walaupun hidup terasa pahit, belajar dah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Gitu bae. Boga pamajikan cerewet, nuhun Gusti. Lamun subuh teu kudu meuli jam beker. Asal ngaguik moal salah pamajikan aing. Gitu bae. Eta konsep ahli makrifat. Jadi ahli makrifat mah nu geus wusul ka Allah. Memandang nanaeun teh endah bae. Allah gorengna Allah. Parurang maka batur, goreng bae teh nya. Pamajikan cerewet. Mun aing mah cenah boga pamajikan kitu dikirim ke Palestina pakai cocok bom. Ulah. Mun boga pamajikan cerewet, katampi Gusti, nek ngajajal kelid dia. Layan. Mun urang boga pamajikan cerewet, aman. Kajenting usim jurig, ditol ku jurig. Jurig nu kasurupan. Matakan abdi mah mun pamajikan ngeceprek-nya, atuh aing Surabaya paselah. Di mah aing malehoy.
Bukan takut istri, hanya sadar diri. Diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jadi kula mah lamun pamajikan ngeceprek ka kula, tilok dilayanan, moal wani. Lalaki cenah kiai abuya, brake udang, ngalawan pamajikan moal mahi. Bikang malain lawanan urang. Bikang malawan ge Ijroil. Matakan kula mah lamun pamajikan nya. Kula mah tilok marah bah, sak seuri bae nu beungeutna. Bari ngeletak da hate, ieu pangeran kaur bae nyin makhluk doang dia. Ulah ditembalan, ngajeblud. Eta ngaranna nazroh ahli marifat. Jadi ahli marifat mah nempan nuku kumage endah bae. Pernah abdi bah kalengitan sanyo, nya sanyo menang mere dipaling pan goblok. Di pan ngacaprak eta kula doang dajal. Bangsat doang ngalunjak ieu maling jet pam kiai. Maca Yasin dah. Mulus beuteung. Pan eta lain kiai eta. Kula ieu dajal ieu. Menang saminggu atuh jalemana eueuh, atuh jet pam eueuh. Beuh, lebah kieu aing mintul ieu. Datang ka guru kula, kanu Kiai Fuad, kanu ronyok. Anda ye. Ieu bah gitu kan ieu nek ka-download. Nek ilunga hotspot. Kunaon? Kalengitan jet pam di mana di imah? Iraha kamari. Kusaha atuh kudu maling. Heji cenah sia eta, kudu nuhun kanu maling. Maksudnya kumaha? Urang mah kadi nyarek minta bantuan doa supaya nu maling datang. Babasahan kudu nuhun ka nu maling. Pada sia nu matak dipaling boga jet pam, itu nu matak maling teu boga. Dina Quran ge innama shadaqatu lil fuqara. Nu boga kudu mere kanu teu boga. Aing ngaheuleng. Eta sia kudu nuhun ka nu maling teu kudu nganterkeun. Beuh cek aing nambah edan aing mah ieu. Tuh, ai heus cik pikir makan salah kan nyokot hak batur. Tapi memandang batur eta ulah goreng be ulah. Da kabeh gerak na ku Allah kitu. Kan urang teh ngomong jeung pemain urang ge. Bah, lain nyeri di paling jet pamna. Di paling jet pam mah leutik lah. Jake ge balik di Mekar Jaya ge kabeuli nu kitu mah. Tuh kan suudon hatena ieu nu goreng manu kieu. Abdi mah nu nyerina eta. Kunaon nyokot ku teu bebeja. Nan coba jawabnya. Justru eta ahlakna leuwih hade nu maling daripada sia. Eta nu maling nyahoon, siana nu boga krehes. Lamun bebeja heula berarti kan ngaganggu. Makana nyokot lagi anca-anca bisa sia hudang kumbung ngaganggu. Deuleu. Jalma ahli Allah mah eta ulah eta ka batur nyebut goreng. Kudu urang bae nu goreng. Kadang mah matakan urang boga salaki. Nganggur, nyatu be nyatu. Begitu lah kalabatan ngurusan robot. Robot maleng bisa disetrum. Ulahnya, paham. Cenah urang ka kebon kalapa beak di peulaan, peuteuy di peulaan kudu maling. Elos. Jai ngahaja-haja sedekah peuteuy, hook nya peuteuy keur mahal. Eta mah dipaling teu heula, hitung-hitung tabungan berjangka bae kitu bae. Kadang Kangjeng Nabi mawaro mauhu bil hijarah. Penceramah ayeuna mah kajenteng teu kaharti. Moal aya nu ditimpukan make canggang aqua. Kula rek nanya, pernah teu ngondang kiai teu kaharti? Pusing meureun panitia ditimpukan make canggang aqua. Pernah? Coba jajal. Lain dihuru dia aku yang lembur nage ya. Pengen aing teu diangkat jadi rasulnya aing mah gede adat ieu. Kiai ayeuna mah ulah bebelieun. Kiai ayeuna mah datang di suguhan. Tadi ge beuh eta hakaneun. Bedul ceuk aing ieu mah. Doang sasaja nek nyalon lurah teh. Sagala aya. Tapi udah dihakan ku aing eta. Maksudna bisi balik obekelkeuneun kitu. Tadi ge coba eta. Geus nawaran deui ka abdi. MC, kira Pak Haji, yang dihakan mah kumanehna bangsat doang gitu kan. Ieu nu haram jadah teh ceuk aing. Nawaran ongkok kaing dibuka kemana? Nak tekanan. Bu. Kiai ayeuna mah tinggal gana, makana sok bebeureun, ulah sok bebeureun. Dititah datang. Aing mah jujur, dionangna ge lewat telepon. Aing mah lain ngalem awak lain aing mah. COD. Ber di tempat.
Pas video call cenah ka haji abdi kan itu ulah ditempo banget pikarunyan teh ulah cik aing bisi lagi bala da aing ketemuan. Banget insyaallah asal hirup belah cik aing. Teu luas, paling jauh cik aing mau naik PS utah ieu mah cik aing. Geus. Eta Kangjeng Nabi mah boro ku dimuliakeun, boro ku disopaan, boro di larutan jam kaki 3, boro. Waromauhu bil hijaroh. Eta urang lemur Taif, romauhu babarengan lobaan. Ting kalewer. Lain moyokan, nimpugan make batu. Patakan ciku lagi aya udah dia penceramah ditimbukan make cengang akuah. Wala, ulah sok ngaku pang korbana. Aku mah jadi ustad cenah terjolimi. Ngising na helm. Ulah sok ngarasa pang jolimna, pang dizolimina. Oh, wah, anu cobaan sagede Kangjeng Nabi Muhammad. Komo eta cenah aya ustad ngundurkeun diri. Ulah. Urang sia ngundurkeun diri atuh cenah geus tanggal 25 Ramadan ka haji cenah anu mitra masyarakat. Ih, goblok. Kangjeng Nabi mah masyaallah. Cik abdi ge wah guru ngaji nu ditim pugan ciga Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul Roma bil hijarah ditimpugan. Lain disurahkan, ditimpukan pakai batu. Hatta khudibat bidima'ina lah. Darah bercucuran. Sampai karena sampean tarumpahna pinuh ku getih. Mual aya. Mual. Datang masuk ogoan. Seakan-akan terjolimi. Rumah tangga 10 tahun lamanya. Belum pun pernah suami bikin aku bahagia. Eta lamun bikang gugat cerai, ditanya ku hakim, kenapa kamu gugat cerai? Aku rumah tangga lama, belum pernah dikasih makan. Hajo, siang akan huut. Besok owan, hirup mah. Hajo Kangjeng Rasul, ngalawan, hente. Ulah ngomong empon. Iya mah lain babna, lain bab perang. Iya mah bab dakwah. Artinya di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nabi orang Mekah, dakwah ka Taif, tadi tarima, balik. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahazina. Balik. Matakan orang dia, lamun aya nu nganjang ka dia, peraturan di dia jam 8 kudu balik. Jam 11 can balik, diturunkan ku pamuda, ulah sok nyebut ngolok, balik. Jaman kieu mah nu brengsek kolot bikangna kadang-kadang. Asal geus tunangan bae moek meuting lalaki. Doraka si eta. Jara rengkel. Lamun aya urang boga anak bikang, aya kabogohna datang, nek dibawa cenah ka pasar malingping ngabaso, ulah dibikan. Las dibikeun, tapi ilu kabeh jeung indung bapana dia dina kabeh bawa. Roro dia duit. Atuh supaya kapokeun. Ieu mah aya nu nganjang indung bapana, biasa hes jam 12, jam 9 geus hes. Jadi sogok jeung jeruk coklat 2 bungkus. Doraka si eta. Kangjeng Nabi dibaredogan balik. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahli hadawil asobiyah. Di jalan pendak jeung malaikat. Si malaikat Muhammad saha nu wawanianan ngaluarkeun getih tina beungeut anjeun. Anjeun dibaredogan, muhun kurang mana? Kurang Taif. Geurang ngomong Muhammad, ulah diengkekan. Bisi ka Buru Hasyim. Hayang dikumahakeun urang Taif. Ngomong man. Dicacak diracik-racik gepeng jadi pepetek. Bila perlu yang ditangkupkan. Apa yang Rasul katakan? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Mun bahasa urang dia mah, wios. Ulah jajawaraan. Nunges manges bae. Kalau darah dibalas darah, nanti pertumpahan. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kata kalau pamajikan ngamuk, repeh bae. Pamajikan ngajak pasiak mundur, tarik pasukan. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tabang, nu menang nu mundur wah. Karena kepikir gitu. Terjelas. Tegakan. Ya bahasa Kangjeng Rasul. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawallah. Mun cik urang mah, wios, nunges manges bae, resiko kula meureun jadi kakasih Allah kos kieu. Lamun kula cemen, asal nanaeun bebeja, asal nanaeun ngadu, atuh kumaha umat kula.
Sok lamun jadi kiai pundungan. Eureun bae jadi kiai lah. Kiai pundung kumaha masyarakatna. Ih. Imam kudu manehna bae. Datang paneuri ditinggalkeun mabur. Ih. Ning dipaling sendalna tuman. Matakan aing mah digorowokan ku penghadir. Moal marah aing mah geus kebal. Terus make batu bate teu make hate. Sebab lamun aya penghadir ngagorowokan mubalik, itu bukan tidak punya etika. Justru di situ letak ekspresi kecintaan penghadir terhadap ulama. Nah, anu betul. Tai kebo di sawasan, betul. Bahasa Kangjeng Rasul kieu, wios, ulah dibalas, wios. Kenteuing eta mah maledogan ge, can menang hidayah, can iman. Kenteuing nu ayeuna hewa ka aing teu iman, maledogan. Sugan bae aing mah tanjang tali aisan, sugan bae anak incuna mah engke iman ka aing kitu. Paham? Matakan urang masyarakat teu salat ajak, can daek terus bae, sugan teu bapana anakna. Bapana mah teu ngaji, pagahan anak-anakna. Pan ke anakna geus barisaeun, magahan bapana, izin ku anak mah. Izin lah. Matakan mun hayang boga anak sore ulah bating jampe, ke tengar ieu teh tengar kalongeun. Mun anak hayang soleh asal dur waktu salat cekeleungeun anak, bawa kamu salat teh bapana balik deui elos. Tah, urang bisa teu meneladani akhlak Rasul. Misalnya misal urang dinya nyeri ku dulurnya. Dinya nyeri. Dulur urang geus tahun baru, losbakna geus dikumbah. Hayu cenah urang ilu ka pantai. Urang rek ilu, ulah sia mah cenah jabara rau. Nyeri. Ulah dibalasnya. Ulah dibalas. Kenteuing itung-itung papadang ati bae. Di mamana ge eta tang kacau. Lamun hayang montok disurubuk, ai disurubukna make daging kotok apa matai kotok. Iya salah ya. Motor Yamaha, ai helm Honda salah. Iya sumut doraka bae bedul. Ya, kupingkan. Pokona mah eta lamun urang sok dinyanyeri ku batur, tapi urang elosan bae. Engke jadi karamat eta. Deuleukeun eta jalma pan sok aya di lemburnya. Eta mah cenah digogoreng ku tatangga ge, tilok males elosan teh nya. Pan baheula mah zaman nonton pipi kanu tatangga, kuat reuteum dina di luar bilik kieu. Ditutupan nyeri. Nya haju urang ondangan, anak tilu ilu sapiring ku opatan. Cik batur deuleu cenah deuleu nu nipung. Elos. Deuleu ge, eta lamun jalma sok dinyeri ku batur tapi tilok males, elosan teh hampuraan, sok jadi karamat. Ih. Ke anakna sararukses, deuleukeun gegeura ge. Ih beneran ieu mah beneran. Eta lamun kolotna elosan teh dasar mah susah balangsak. Tapi omongeun teh anya. Haju ku batur dinya nyeri dihina, elos bae. Anak narek balas ge, mah cenah kami mah diciwit di sakola. Elos, urang diciwit, asal ulah nyiwit ka batur. Buktina urang ciwit nyeri, berarti lamun urang nyiwit batur nyeri, teuing batur mah ka urang, hitung-hitung tabungan bae gitu. Nah, anu cocok. Mun cenah salakina cenah kawin deui, elos, kege paehna beuteng ieu teh, kepar bae kepar. Salaki mah tah lamun dicara ngahajakeun. Misal salaki tukang ngusep dipotongkeun jejeurna, meuli deui isuk. Teu kacara salaki keur ngusep, ngahaja diangseran diangtehan anteran kejo, isineun. Misal salaki nyandung, cik majikanna kepar ae terus, kagok 100 satuman. Paeh dina beuteung ti jalikeun. Isineun lalaki ge. Elosan, sabodohan, hampuraan, hayang teu nyieun Nabi Muhammad bangga. Hayang teu nyieun Nabi Muhammad senang. Caranya mudah, maafkan orang yang pernah melukaimu. Nek. Dulu moal cenah. Puguh eta. Pan ieu jalma ngabadog. Mun hayang Kangjeng Nabi tengeten ka urang, eta kudu kitu. Maafkan orang yang pernah melukaimu. Elos, wios, sabodo. Komo urangnya jadi kiai, aya nu ngajak gelut, mundur.
Nu ngajak gelut di gelutan. Leuheung mun kiai meunang, mun eleh bagor. Kiai saudeng misal sajubang ngedeng edan. Hulah kepar bae kepar. Kepar bae kepar. Teuing disebut eleh, teuing teuing. Misal aing gelutnya, atuh leuheung mun meunang cik aing sekali ngepret miskin misalnya. Aing misal beak dikoroyok. Doang kamari di Cigudeg. Aya wasit dengdek sabelah, dikoroyok pan paeh bae pan. Coba eta lamun kiai gelut goreng. Misal anu ngajak gelut, kepar bae kepar. Tinggalkeun bae tinggalkeun. Kage eureun sorangan capeun ieu. Atuh halah. Pamajikan aing ngacaprak sorangan eureun. Patakan sok ngomong, Kak haji cenah, kali-kali cenah lamun keur pas ya lawanan jadoang nu edan ngomong sorangan. Jadi aing kapikir eta. Patakan hiji ya, si penting ayeuna. Lamun hayang Kangjeng Nabi rindu ka urang. Lamun hayang Kangjeng Nabi tengeteun ka urang. Lamun hayang dipika cinta, dipika deudeuh, dipika rindu, dipika sona, ditatayakeun ku Kangjeng Nabi ka para malaikat. Hiji. Jadi jalma nu elosan. Teuing batur mangagogoreng ka urang. Biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu. Urang mah wios hampura, wios hampura, wios hampura. Engke anakna soleh soleha. Anakna jara radi. Beuh lamun anak jara radi sohor pan. Anak ulama opat kabeh jara radi. Angkatan darat, angkatan laut, hiji angkatan pakaian jah hujan. Ya, mudah-mudahan ieu ceramah sing aya manfaatan. Anu geus diomongan ku kula sing nyelak kana hulu angen. Nya, sanes waktos urang tiasa kempel deui. Mudah-mudahan urang tingali samanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.